Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayuhal hadirun ittaqullah aqabilu dinal islam fa innahu hakun wa ghayruhu dhalalun wa kufron. Palawargi sadayana anu ku pribados dipihormat, kalayan tengirangan rasa hormat nanda hapunten teu tiasa seueur bubuka atanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi. Judul ngaos wengi ayeuna judulna budak. Naon judulna? Budak. Ari budak teh singkatan. B-na bereun, U-na uruseun, D-na didikeun, A-na anterkeun, Kana khitan, tos dewasa kawinkeun. Jadi budak teh singkatanana B-na bereun. Urang bahas hiji-hiji. Ya ayuhan nas kullu mimma fil ardi halalang thayyiba. Hei jalmi anu kumerentang hirup di alam dunia sok tuang. Barang tuang mangga tapi aya syaratna hiji kudu halal. Lamun urang hayang boga budak soleh, lamun hayang boga budak anu solehah, hoyong gaduh murang kalih anu sabik, hartosna sabik anak lebih mulia dari kedua orang tua. Contoh, bapana kuli macul jadi budak insinyur. Tah eta teh sabik anak lebih mulia dari kedua orang. Bapana jeung inungna apal jud 30, anak apal 30 jud. Tah beda jud 30 jeung 30 jud teh. Bapakna hampura supir angkot, anak jadi pilot. Hiji we ye amalkeun pasihan murang kali garwa keluarga tuangan halal. Sabab makanan yang halal teh berpengaruh kana mata, kana lisan, kana panangan, kana hate. Urang cobaan we. Ibu gaduh murang kalih 2 hiji taheg murang kalih teh pasihan tuangan tinu halal. Nu kadua heg murang kalih teh pasihan tina barang haram. Da boro-boro di akhirat di dunia ge kontan tunai beda kacida. Jadi lamun hayang panona sae, panangan sae, lisan sae, hate sae, tuangan kedah halal. Gitu we. Panjaman kiwari teh yeuh loba jelema anu ripuh tapi rapih. Aya jelema anu rapih tapi ripuh. Diulang. Aya jalmi anu ripuh tapi rapih. Aya jalma anu rapih tapi ripuh. Katingalina kuli macul, kuli tanur, kuli bangunan, dagang, tani, berternak, tijaroh, ripuh tapi rapi. Hasil tina tani budak masantren di Manon Jaya, di Salova, di Haur Kuning, di Manon Jaya, di Cipasung, di Latansat, di Umul Quro, ripuh buburuh menang dagang, menang tani, home industry nyeun katuangan, bangsa sajaroning noglewo, raginang, kutumayang, kueh ali jeung makroni. Ripuh. Tak eta budak nate masantren, tapi hasilna teh jadi rapi. Bapak tukang tani, budak jadi kiai, apal imriti, apal kailani,
Bapak tukang tani budak balik di pesantren boga madrasah diniyah takmiliyah awaliyah boga majelis taklim jantan khatib jantan ustad tak eta naon sababna tina ripuh jadi rapi halal teu sautik ayeuna jalma-jalma anu rarapi di luhur make dasi minyak wangi pertalit dioplos kana pertamak pan bedegong teh jelema anu kitu teh ngaruksak kana motor urang katingali rapih tapi tingali rip dan tidak bisa menikmati hidup hasil korupsi dan lain rizki lain walagri bencana musibah. Lamun bapak ibu boga milik boga rizki rek leutik rek gede tapi ngadeukeutkeun diri ka Allah eta rizki boga duit miliaran triliunan tapi teu ngadeukeutkeun diri ka Allah istidraj panyungkun ngaranna matak hayu budak teh bena bereun bere budak teh nu halal wa tijaratan lang tabur tijarah anu barokah kitu rek ka sawah teh wudu heula meh pepelakan berkah. Osok meme ka sawah wudu rek ka sawah teh lain wudu rek ka sawah teh tak sawah lega ge beak we ku keong keong beurit geuningan meme ka sawah teh duha heula walau rakaataini sanajan 2 rakaat Allahumma in kana rizqi fis samai ya Allah pami rezeki ti langit lungsurkeun dilungsurkeun rizki ku Allah naon hujan anu berkah anu maslahat anu manfaat anu menyuburkan pepelakan teu janten musibah nu dimaksud rizki teh lain saukur eta naon rizki nu salajengna Allahumma in kana rizqi fis samai ya Allah pami rizki ti langit lungsurkeun dilungsurkeun kapinteran ka budakna budak lulus akabri, budak lulus akpol jalul prestasi. Alhamdulillah sing halal. Keun bae leungeun urang kotor, nu penting rezekina bersih. Daripada leungeunna bersih tapi rezekina kotor. Salaki ece gawe di desa jalan kaki, keun bae nu penting mendapat ridho ilahi daripada ke kantor naik mercy tapi hasil korupsi. Gitu hayang budak soleh mah halal ece pareuman abdi mah tara biasa gitu-gitu ibu mati kan saya nggak biasa di gitu-gitu lah ngaji mah ngaji lah pan penting ayeuna teh keur ngeusian hate lain rek ngomeh HP menjadi jelema ayeuna teh loba nu salah waktuna ngaji kalaka selfie waktuna ngaji kalaka nyeun status coke sing ikhlas sing lillah karena Allah. Tidak semua ilmu harus dipiralkan, anu penting mah diamalkeun eta. Jadi sing halal ye, mun tani we sing jongjon. Ajengan cenah ada tani kuring dagang kuring teh teu ngabeungharkeun keun bae teu ngabeungharkeun ge. Paling tidak meminta sama orang lain. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Yang memberi lebih mulia daripada yang menerima. Teu beunghar oge teu ngadoreksakeun teu ngariweukeun ka batur jeung ka dulur. Eta nu hade mah. Ulah sok kabita ku barang anu can puguh. Nu beunghar teh abah can tangtu senang. Anu balangsa ke can tangtu susah. Naon contona nu beunghar can tangtu senang? Mobil ayeuna Pajero, Fortuner, Velfire, Mercy, BMW ari sukuna digusur. Ning urang mah naik ojek geuningan nyepeng panan geuningan kahareup ka tukang da tara biasa naik motor. Ayeuna batur sawahna hektaran rek ngadaang sanguna ulah da boga panyakit gula di gram. Ngepana sawahna mah lega, ngadaang sanguna 3 senok da boga panyakit diabetes. Anu macul teu boga sawah pan 3 boboko tah. Allah mah maha adil, hektar sawahna ulah ngadaharna. Amang mah tong boga sawah tapi 3 boboko ku tiluan. Nya leres teu? Da bahagia mah bukan hanya sekedar di materi tapi bahagia tuh adanya di hati. Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi tapi kalau suami tidak kelain hati happy. Sanajan dahar jeung teri cai teh kudu kamari bari basi tapi lain tina korupsi eta dua lagri.
Sanajan aina tiung joya mu kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Innova, duit loba sawah lega, anger batin kasiksa. Sare teu tibra nyangkena kasur busa, daang teu mirasa nyangke jeung lauk nila. Bari cai aqua gelas pisensa, sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA. Riweuh nu kitu mah. Sing halal, hayang boga budak teh hal. Ieu mah hayang boga budak soleh, hayang boga budak solehah, diparabahan tina Bang Emok atuh da moal bener. Tina Bang Emok mah areror. Moal bener ya, boro-boro maraban budak kamari aya nu ngawarung nginjem ti Bang Emok, da liat kurupukna teh. Da teu saeutik ajengan kiai anu ancur rumah tangga gara-gara Bang Emok, demi Allah. Manya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Teu direkayasa nyata loba nu ancur rumah tangga ya gara-gara Bang Emok. Mata ke syukuri nikmati jalani apa yang ada karena hidup adalah anugerah. Dina Islam mah lain masalah jumlah, anu penting mah berkah. Rek naon gede ge ari jadi musibah mah. Saeutik tapi barokah, maslahat, manfaat, eta nu hade mah. Mata kula jol-jol atoh dibere duit ku salaki teh, tanya heula bisi meunang tina slot. Ngadepo euy ngadepo. Kana slot teh nu gelo ditanya di pentan nomor. Ceuk nu gelo teh pugu aing ge korban slot. Tek naon gede oge, dah haram bener teu. Matak abdi marasep ka tukang macul kuli bangunan, ojek pangkalan, ojek online, dagang. Pedagang yang jujur teh akan masuk surga bersama Rasul. Tidak mengurangan timbangan, tidak mempergunakan sumpah palsu, tidak boleh menimbun barang di atas penderitaan orang lain. Tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang. Ulah ngagunakeun sumpah pal, teu meunang ngurangan timbang. Dugikeun hadisna jelas, pedagang yang jujur akan masuk surga bersama Rasul. Maknya teu kabita sing halal, nu halal barang tuang teh halal. Ece lamun dibere resiko dapur teh tanyakeun heula bisi ti mana kitu. Rek naon beungharnya bari ngarentenkeun, dengekeun tah aya bejana. Beunghar sok ngarentan-rentenkeun duit. Keuna meh kadengieun aya da aya. Transaksi ribawi apapun namanya haram. Nu nginyeumkeun haram, anu nginyeumna haram. Sarua duanana ge dosa, nu nginyeumkeun hampura. Ulah dipake nyeri ieu mah ilmu, kudu jadi ilmu, ulah nafsu. Nu halal, nu halal. Contoh ieu mah hampura we da ngaji teh di lemur. Kapungkur mah peresmian masjid, pan masjid teh ada masjid ramah lansia, masjid ramah disabilitas, masjid ramah lingkungan, masjid ramah anak, eta mah bab masjid, imaroh idaroh riayah. Aya mah nyunatan, pan budak nu disunatan ge lain aki-aki. Matak budak bekna bereun nu hal. Contoh, ieu mah contoh, da ngaji teh kieu ajengan ya ayuhan nas khatibun nas ala qadri ukulihim, pendakwah penceramah mubalighah lamun ngaji kudu ningali situasi audiens mustami jamaah. Pan ieu mah di lemur kudu nyesuaikeun diri. Ulah kieu aya ajengan unggal ngaji hayu enrangkeun zakat. Aqimus shalah wa atuz zakah, aqimu fil amar fil madinah aqoma atu fil amar fil madinah ata. Salat wajib, zakat wajib bagi yang nisab dan haul. Sumuhun zakat teh wajib, keur saha mujaki. Lamun rangkeun zakat dinu beunghar. Ieu mah hayu we ngaji teh rangkeun zakat, ari nu ngadengekeun meunang BLT. Atuh da moal aya nu ngajakat teh. Boro-boro keur batur manehna ge can cair. Ini kudu nyesuaikeun ari ngaji teh hayu rangkeun zakat. Puguan nu ngadengekeun ge ngadaguan bansos. Cek sakapeung masok nyeri hate motokopi we kakak jeung KTP ari meunang henteu. Kan aya we motokopi kakak we jeung KTP.
Ye nu halal di imah di salaki teh di lemur batur imah make parabola ieu mah paraseuna ngelun weh guntang gantung binih jagong guntang gantung gaji eme pasok dituna deket paraseuna meh teu leeh budak rek sarakola dipanggorengkeun sangu ku inungna make gaji eme matak montok teh kang haji teh akibat gaji eme ya teh namleg kayeunakeun pan kitu tasalakina teh di lemur pamajikanana anak aya nu masantren bari sakola boarding school ceuk bahasa ayeuna imah nu beunghar mah minimalis manehna mah bilik hinis imah nu beunghar mah ditutupkeun teh gableg pantona nu beunghar tutupkeun gableg nu teu boga mah malarang teu cara nu beunghar euy gablek bukakeun dapurna koret aya nu beunghar koret besan ece teh da si koret mah dititah jakat ge rek di jakatan moal pare nu etan moal rek didaang jeung jaramina oh daang kabeh jeung leutakna kan cek salakina teh mama aya naon laki rabi larabag japahit peuheur rumah tangga teh geus lila hampura ieu urang rek mayunan Ramadan bilih aya catur nu teu kaukur rek kabasa anu pasalia laku lampah anu teu mernah dugikeun ka mamah raheut mana ulah kirang-kirang ageng ngahapunten neda jembar pangampura wening galih anu dipamrih tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepetan leres wae moal mungkin bapak teh lain malaikat salah wae bapak lain setan bapak mah jelema aya bener aya salah hampuranya mama ceuk pamajikanna teh boro-boro dipenta teu dipenta ge kawajiban kuring malah anu kudu mentah hampura ka salaki hampura bapana bilih mata salah memandang telinga salah mendengar lisan salah berucap aya naon heuh hampura bapak rek ka sawah ini salaki teh ka sawah make kaos ngeunaan pamereti material aya merekan 3 roda bari mawa teh kokoneng paranting minum di sawah kanji eta pareman HP saya eta abdi teh yang diliput-liput pareman abdi mah teu biasa di kitu direkam-rekam teh abdi mah lain eta itu masuk gak direkam itu entong abdi mah tos teu biasa direkam kitu teh teu pareman Bu ini ngobrol mah bapak rek ka sawahnya Pak urang teh boga budak amanah anu kudu dipertanggungjawabkeun lain saukur eusi peujit bungkus kulit etika budi pekerti jeung akhlak anu mulia budak teh bekna bereeun bere budak teh kadaharan anu halal matak salaki ka sawah ge neangan maisah nu halal syukur boga salaki aya tanggung jawabna ulah made salaki tatangga pamajikan titah gawe di pabrik manehna ngadu hayam teu ngadu hayam ngadu manuk teu ngadu manuk pagaweanna teh nganguseup beda gablek salaki teh da tong sareuri da aya beda pan apal da begitu sasalaman leungeunna hideung dipenta duit teh teu gablek ayeuna kopeah cepe jang eupan ari eupan make inoy make krohto make tongkol make esen nog kokonengna ari pamajikan daang jeung dorok-dok aya nu kitu aya da jelemana teh hanapeun tenda pokokna ini teh salakina kudu kitu kudu bungah boga salaki tukang tani tukang dagang tukang damel teh pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah lain peda kuring lalaki sing karunya ka salaki
Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal lelah. Geus di sawah teh lain bohong capek awak teh nyareri satulang sendi hujan laleur tapi ngarit sok. Bener teu? Anu boga domba mah balik di sawah teh ngarit. Ceuk salakina duh mun aya mah jukutna lajada rek mesen da ieu teh. Ari eueuh ini teh kalamping tak sing karunya ka salaki. Salaki mah pejuang nafkah yang tidak pernah mengenal tanggal merah. Batur mah minggu pre manehna mah anger we ini macul. Mah bapak angkatnya assalamualaikum waalaikumsalam sok halal Kang Haji tak halal soleh barudak teh. Ieu mah lain bohong demi Allah. Maknya kuring kudu make huruf qasam wallahi billahi tallahi. Seueur contoh eta bapana tani budak jadi kiai, bapana dagang, anak jadi bidan, anak jadi perwira, anak jadi guru. Dah kandungan rizkina atuh halal. Tingali koruptor nu ayeuna ngahakanan duit rakyat tiliurinan, can duit timah, can duit pertalit, can BLBI, ada mangana da teu walagri. Kana narkoba anakna teh, geng motor, kenakalan remaja, ada sumber rizkina atuh haram, bener teu? Eta ke ieu. Lah lain hartina kudu beunghar abah nu penting berkah beunghar gerek naon jadi musibah manya ini salakina teh mah mana teko eta ieu menang haneut keneh teko apal teh rek ka sawah pan sok mawah teko koneng kapan di urang mah lamun aya tatangga ka Mekah walimatus safar ngareupeulan balik ti Mekah teh datang mawa hayam mawa bakakak dibere teko teh gedena jeung leutikna teko teh kumaha hayam gede teko gede hayam leutik teko leutik mun mawa nog dibere kopeah lamun teu mawa naon mah kacang 2 korma 4 Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, tos wudu, tos syukur meh berkah. Salaki ka sawah, istri nu salehah mangamparkeun sajadah. Ulah saarah. Lamun salaki bekerja, istri nu salehah mah berdoa. Mun salaki dagang, pemajikan duha. Mun salaki usaha, pemajikan usoli. Bersinergi antara suami dan istri dalam rangka menggapai ridho ilahi eta genahna rumah tangga mah. Ibu salaki ka sawah ngarariung di Bang Emok aku berjanji. Duiji ngala, duiji ngaruksak. Rumah tangga kitu mah rungkad atuh ece. Salaki eueuh arudunan nyeun seblak. Bari ngomongkeun tatangga leuheung sebelah kungkul ieu geus ngagosip ece geus kaonangan acan ibi geus kaonangan acan urang mah karek balik sia ngabejaan dagingna liat tak eta dosa sia ngomongkeun nu hajat ari daging hayang hipu ari mere 5.000 matak lamun naik hajat merekane selamat datang uli jeung sumping mohon doa restu 100.000 hipu 5.000 liat gitu. Aya daging hipu jeruk mandarin saur raja sere panganten geulis hanyakal abah kawinna ka aki-aki daging hipu panganten liat aya teh jelema sakali deui ibu lamun salaki dagang duha salaki bekerja berdoa salaki ka sawah amparkeun sajadah salaki usaha urang usoli eta istri salehah mah da aya ilmu awewe mah jangan umroh ke kudu aya mahram awewe mah nek pergi haji kudu aya pendamping awewe mah ya kaluar imah sanajan rek kanyang ka inung ka bapak ka mitoha ka lanceuk ka adik ka dulur kudu bebeja ka salaki rek kanyang ka dulur rek kanyang ka jadi kolot kedah wawartos ka caroge istri mah kitu ilmuna kaluar ti bumi teh kedah widi kaca baik baca dina kitab pikih sunnah kifayatul akhyar awewe marek puasa sunat ke kedah wawartos kacaroge ibu-ibu ulah ku nafsu ku ilmu puasa sunat izin su keluar rumah izin su tah komodi unyak anyuk setedengekeun bebeja
daster 2000 sapoe teu bebeja aya nu 2000 sapoe aya sok jam 11 ngaliwatan teh ka dieu tah bebeja heula ka salaki lamun salaki teu aya kaluar kota jaga marwah keluarga haram awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bisa jadi fitnah kagabah tingku ilmu teu meunang awewe ngasupkeun lalaki nu lain mahram bilih janten pit kitu cicing di imah paaksiru doa seueurkeun ngadoa duha baca Quran shalawat urus budak urus imah eta nu alus awewe mah ieu mah salaki ka kota momotoran OTW lain seuri cicing salaki teh motoran make kacamata hideung sebel aing ningalina ge balik teh coplo kacamatana teh kacamata murah bangun aya di dia nu kitunya salaki eueuh nu momotoran wae nu hade mah duha make mukena ye lalaki arina sorupkeun harta teh di jalan anu dipikarido sabab harta mah ditanyana ge 2 kali ti mana meunangna ka mana ngabalanjakeunana lalaki teh lamun boga mulik boga rezeki tina tani tina dagang pangmeulikeun pamajikan teh mukena dipake ibadah salat fardu salat sunnah teh rupa-rupi aya salat sunnah rawatibnya eta salat sunnah anu menyertai salat wajib qobliyah ba'diyah aya salat sunnah muakkad duha witir jeung tahajud aya salat sunnah nawafil pangmeulikeun pamajikan teh mukena jadi ganyarana ngocor ka salakina imah boga duit mulian manuk dibeli kena belel manuk di manian pamajikan gering mah teu dilap-lap acan manuk mah parabna ge apel ari pamajikan jeung dorok-dok sora manuk alus sora pamajikan ngagerek pameulikeun mukena komorek puasa nu anyar model ayeuna bordel komputer ti Tasik hubul waton minal iman cinta ka nagara teh sebagian daripada iman beli produk-produk dalam negeri 1.200.000 anu make bordel komputer aya di pasar baru di Bandung mun teu di Cirebon kitu ieu mah mukena teh sakali we basa mas kawin can pernah mameulikeun deui da ce tah berangkat urang mah duha di imah teh biasa we di lemur uduk geuningan pancuran baheula mah ingat teh keur leutik curcor cai harerang di papaes malah mandar kembang warna-warni mata keresep nu ningali batak betah nu nyicingan hareupeun imah baheula maki beling jeung daun wera eta teh simbol loba nu eling jeung loba nu era baheula mah hareupeun imah teh ki beling jeung daun wera pancuran dirojok kayak gini nganda nyocokan purudul keyeup apu nyikat gigi nu beunghar maku odol manehna maku kenteng atak soronoy kanang hayam teh beak dipake nyikat gigi cicing man ngaji di lamur atuh kudu kieu ari ngaji nyesuaikeun geunaheun ulah ieu mah ngaji di lemur make bahasa Indonesia kamu dicari-cari ke sana kemari ari gokareupeun pan bingung teh sudah cenah jangan diliuk berangkat duha bismillahirrahmanirrahim usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar ajenganna kengeng salat duha 2 rakaat kengeng 4 rakaat kengeng 6 rakaat kengeng dina ibadah lain jumlah tapi istiqomah kunaon Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain naon hartosna Imam Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah dina bab kalam ngagunakeun lapad istiqam teu ngagunakeun lapad nu lain
hartosna sing istiqomah dina ibadah mah istiqomah. Ieu mah salat duha 8 rakaat tapi satauneun ngomongna teh. Meh jongjon ya Allah ka abdina. Manya ya salat duha satauneun istiqomah. Salaki keur di sawah. Pamajikan mah di imah duha we. Beres salat ngadoa Allahumma in kana rizki pisama ya Allah upami rezeki ti langit lungsurkeun. Fangsilhu wa in kana fil ardi. Kalau memang rizki dalam bumi keluarkan. Salaki keur macul teh belut kala luar. Pan dalam bumi keluarkan. Nu sok duha. Nu tara duha mah orai padan. Lain saya teh dengekeun. Nyaneut mah nyaneut tong sok duha. Coba sabara urang anu tadi duha heula rek nalnya. Sabara urang anu tadi duha memeh ka mana-mana sabara urang. Ieu salakina anu tadi memeh init-initan duha heula. Udud deui we udud. Timpa kopi gudai mantap. Batur 2 rakaat eta 2 batang. Nyata tuh. Urang mah ari hirup hayang barokah, ari rezeki hayang barokah, ari anak hayang soleh jeung solehah. Ari kalakuan tojanya nya makanan teh kudu nu halal. Tuluikeun eta ayat halalang toiba. Hartina toib teh naon santri? Baik sanes baik. Dina tafsir Ibnu Katsir, dina tafsir fi dilalil Quran, dina tafsir Al-Munir nu dimaksud toib teh bergizi. Nah, baik belum tentu bergizi. Ari bergizi mah pasti ngaji ilmu ya. Ajengan penelitian ayeuna teu saeutik budak leutik geus boga panyakit gula. Ayeuna teh rame ya dunia kesehatan teh. Aranom keneh tos ngagaduhan panyawat gula, diabetes. Budak geus teu ningali kadar gulana geus leuwih ti 300 200. Sumber naon? Makanan. Matak makanan teh lain saukur halal kudu bergizi. Hati-hati makanan dan minuman anu ngagunakeun pewarna, anu ngagunakeun pengawet da tidak baik bagi kesehatan. Kunaon tingali kolot ayeuna budak baheula palanyang umur dituum, dipais, dibubui, disangrai, disepan, dileop. Paranjang umur tuh. Anu 80, anu 73, 76, 80 ada kadaharanana. Ayeuna barudak leutik geus marake kacamata, malah dibawa ke rumah sakit kudu dioperasi. Teu dioperasi kumaha ti isuk melukakeun ka sore jeder ningali HP. Tah dengekeun eta nu ngaruksak teh. Lain bohong lamun nyaah ka budak tong waka dipameulikeun da can waktuna. Panon ruksak. Otak hancur da main game FF ML FF 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 ML kana ML ngorariung saopatan ari panyete tadarusan main ludo semua pan eta nu ngaruksak teh ajengan pan otakna dikuras panonna ningali kana layar 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kumaha generasi yang akan datang. Ai urang kunaon sararehat. Babancakan ulin teh. Galah, gatrik, kasti, boy-boyan, ucing sumput, gerak badan teh. Ai ayeuna kunaon budak garering ngarora keneh. Diuk otak dikuras. Main game, ningali YouTube, panon ruksak. Waka dipangmelikeun can waktuna lain izinnya kuring mun bener mah kana nya kitu teh barudak ayeuna panon geus ruksak lemah gerakna da urang mah atuh baheula ge magrib teh ngajinya alhamdulillah baheula poe poe
ku cempor ku patromak beres ngaji bulu irung haridung halis kalanel dunya mah poek tapi hate caang ngaji ayeuna dunya caraang tapi hate poek nek nanya ka ibu-ibu loba zikir loba komen oh loba sedekah loba selfie loba maca sholawat loba maca WhatsApp loba tadarusan loba TikTok nini kuyat geot satu pantes aing ngalini tua bangka biat geot ayo hayang menang follower naon kikituan cok bere budak teh kadaharan teh nu halal anu baheula mah dituum dipais dibubuy nya dibeuleuh disangrai dilew sehat maghrib ngaji beres maghrib ngarenong di masjid isuk ngaji deui subuh beres subuh ngaji neangan jamu air sesa-sesa lalai jangan jamu hiji mupun hiji ngeuneuh-ngeuneuh kumpulkeun di babaturan balik sekolah maretis arudunan uyah kecap coet jeung mutu gula beres motis marani di wahangan awewe kulon awewe belah kulon lalaki belah wetan demi Allah tuh make baju ge eueuh ayo ngiraha ya nureun baheula marani di wahangan paling ngajerit anu jabak nureun mata ke budak hampura bere kadaharan teh nu halal nu bergit naon contohna sayuran buah-buahan protein karbohidrat kalsium kolot baheula mah lauk tinggal nyiuk hayam tinggal mencit buah-buahan jamu air jamu batu tinggal ngala mata sarehat ari ayeuna peksin perasa pewarna pengawetnya ruksak atuh awak teh nu halal nu bergizi hei ece nu bergizi barang daan teh mah sawah lega barang hakan ngekrek cenah we tuum perda aing batur wiridan beres salat gagaro deketihan geuleuh aing kan kitu keur cenah kadingen aya asa ngekrek kitu lega kagak we sama barang daan teh nyocolan belum perda batur wiridan gagaro tongongnya ditihan kesrek geuleuh aing teh mitangkeun aya anu kieu di pamajikanna emasna roncong anting gede gengge gede liontin gede daang cai baso patak budakna teh teu naik kadang-kadang bae cai baso leungah geus bener barang kantis teh emas roncong daang cai baso atuh budakna teh loading lenglet atuh nu halal kolot baheula mah lauk da dina kokocoran teh deket masjid teh nya ngagonyok teh aya kansra aya nilem aya jair aya gurami resep da baheula mah bogot singok engkang-engkang cingir putri aya teh engkang-engkang apal teh engkang-engkang barudak di urang arapa coba hei budak ayeuna moal apaleun naon engkang-engkang apalna teh COD we lek janda bena bere nohal bergi sahur ya aya aturan sahur inna bil makna hatu taukid innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasyakirin sesungguhnya Allah dan malaikat membacakan sholawat kepada orang yang makan sahur ayo sunah tuang sahur teh diakhirkeun mak hampura ngaji pan 4:30 subuh teh atuh jam 4 ge cekap da ieu mah tos sagala ayat teu model suku kapungkur nutu napi ngisikan mirun seunu seeng asepan wadahan kana dulang diakeul wadahan kana boboko dihidan nya kapungkur ayeuna mah pantes langsung asak 3:30 sedeng sok aya di lembur sahur jam 2 mereka mana sih geus da angter nanya cuma pangana ku subuh teh lila sare batur berjamaah saya mah kereknya sudah beteng seubeuh mah pedo kana oi dodo aya puasa teu salat
puasa udah setengah 8 udah warap teuing sahur teh diakhirkeun hayang tanyakeun kajengan naon hikmahna likulli syai'in hikmatun segala sesuatu aya hikmahna sunnah takririah sunnah qauliyah sunnah fi'liyah teh aya nilai manfaat ke umatna naon atuh sahur make sunnah diakhirkeun supados teu lami ngantos subuh kitu sok kadang-kadang ini jam 2 waduh mana di jam 2 alpakesan muka bagebik nyong batur tunu kene jongjon anyar ka mana atuh jongjon namualila jadi sunah sahur teh naon anu diasakan beda jeung buka ali sahur mah sunah nu ngandung air supaya tidak dehidrasi tidak kekurangan cairan air Ramadan teh trik matahari yang panas agar sehat agar kuat agar tidak kekurangan cairan sahur mengagunakeun yang mengandung gitu burkoli make iga nog puyuh make sosis tamah wortel atuh menang usaha 12 bulan teh 11 bulan usaha dengekeun usaha 11 bulan teh usaha teh wareg cing atuh sabulan mah genah tadaang teh nu ngeunah ieu mah sahur teh SMS sari mimah ke sahur teh ngan leles atuh mimah leles jam 8 geus keleyengan ningali cucumuk jiga korma da saungan jeung mie menang usaha teh sing genah atuh sayuran gitu Pak sop iga gurame nila disop jeung sahur jeung japu cek japu teh arek moal urang nek sare deui cek cuma jeung mie wae urang nyaho lah leuleus mie mah leuleus sahur ai sahur sunahna nu ngandung sayuran buah-buahan ari buka mah kormanya dengan lereseu sabaraha hiji korma sabaraha 3 sunnahna 3 biji nah cenah dengan salit waktos maghrib sakedap cirek nanya urang lolobana buka berdasarkan sunnah berdasarkan ngeunah lolobana mah berdasarkan ngeunah Allahu Akbar karaoke sama suhu bala cengek jabdai batur taraweh maneh modal ngayer sedih betul kosong tidak sumpah cengek ngeblebak sedih kata agama nerangkeun sunnah fi'liyah qauliyah takririyah teh aya kasayangkeun urang nah cenah make korma pan beuteung kosong ku gula tapi gulana gula alami menambah tenaga karbohidratnya lemaknya sadayana aya dina korma matak Nabi mah sehat ya ilmu kaji lamun hayang sehat makan korma pagi-pagi 7 biji barang siapa yang memakan kurma 7 biji di pagi hari terhindar tina penyakit kusta lepra sihir yang guna-guna kaeta isuk-isuk tekor isuk teh sandaange mana kok anu diomong-omong mah anu omong-omong lambung aduh dieueut kopi tong dikocek budak bena bere nohal pergi gitu awas kenapa di sahur atas gaduh
jadwal imsak ya teh san atuh mana DKM mana Ustad di desa jadwal imsak ya bagikan ke rakyat ulah tatanya adan can adan tinggal di jadwal sana jadwal imsak teu boga di jadwal versi baroga bu bena bere nohal pergi una urus diurus ari ngurus budak lain ku sosorongot lain ku popolotot lain ku bakau ku gaplok ku contoh ku uswah ku keteladanan urus budak bu ari ngurus budak lah hei lain sosorong lain popolot lain bakau ku contoh nyontohan inung jeung bapak lamun kabudak kita salat berjamaah bapak kudu geus di samping ulah ieu mah ka masjid atuh mus bapana kalah kagaple ka ieu anak kita make tiung ari anak bubudugulan inungna atuh da anak teh mendengar melihat menyaksikan apa yang ibu bapak lakukan ulah sok sesorongot paparocok kudu make tiung contohane ku ibu kayak nuturkeun budakna di masa kampung sok aya awewe marketing temen aya pengajian ngumpul aya nu maot karak make tiung ngalayan eta ge ku anu duduk dadak da abdi mah hafal ibu-ibu nu sok make tiung jeung utara hek make da nyengsol tu tinggal diomekeun itu jadi kanyahoan atuh make di rumah ome cenah sholat bapak nangis di masjid ngaos inung nuju ngapsa Al-Quran gitu model kieu teteh hari abis kaimah teh maca salam pandalilna la tadkhulu qabla salam jangan masuk ke rumah tanpa membaca salam anu dimaksud baiti jannati rumahku surga ku teh rumah yang dibacakan salam sumuhun contohan ku bapak ku ibu aneh bapak mah ari ka imah batur assalamualaikum ari ka imah sorangan belum sudah ke kanang hayang model ibu ari ka imah ajengan ari ka imah ustad menikahkeun ka medok assalamualaikum ari balik ting madrasah bos sekala ka adat-adatan panto bumblong hayam modal ucing akan tongkol ngecek salah kita balik ngaji jadi kieu ulah gitu contoh hoyong urang kali cium tangan ka ibu atuh cium tangan ka salaki kudu nama kieu teh rek sare teh salaki teh cium tangan heula ka salaki teh bisi ponok umur da umur mah nu nyaho ieu mah cium tangan teh sakali we ari lebaran tadi lama dipangmelikeun geulang teu mangutruk ya di dapur nyata tuh tidak ada kekerasan dalam rumah tangga pandang anak penuh dengan kasih sayang akrimu auladakum tidak ada wala tuqabi ulah kasar lakna ge laknahi ulah nyeungel ka budak teh kenging tunggal teungel ka budak dina bab wajah utamina ulah agama mah teu ngajelaskeun kitu malah agama mah akrimu auladakum muliakeun budak cuma kadang-kadang kieu ieu mah lain bohong budak keur sageur di ciwitan gara manis teh manja jangan wae seungat gareuneuh budak teh dare budakna geuring mam jeung abon layang susu mam jeung naon mamna huapan cek anakna teh huapan leungeun geuneuh kitu pada budak eueuh ditelepon ari aya disarekan ulah kitu atuh kudu aya komunikasi budak mah teu bisa dipaksa teh bade sakola ka mana teteh mah hayang ka SMK hayang kejuruan hidung jeung bapa mah tibang ngadoakeun we maksudna kumaha teh pan SMK mah kejuruan kayak di mana jurusan tata boga nya naon atuh teteh balik ka lembur teh jadi boga perusahaan home industry
ngembangkeun usaha syukur tapi ulah pokok salat ngajinya teh tutup aurat kitu aya dipaksa mah ku zaman ayeuna mah teu tarajunun ibu lain bohong nya kolot mati bangarojo ngadoa nu pokona mah salat tutup aurat jeung ngaji eta nya we kudu ngarti ulah kasar ka budak teh 5.000 budak unggul di telepon ada aya disarekan cek budak teh ongkos kita balik ka aing mah geus balik nyarekan kan bingung teh udah tos we atau salat netepan ibah gerak emang nya kitu geunaheun di imah teh nyaman ieu parasya pamajikan nyalahkeun salaki bajarkeun teu bisa ngadidik salaki nyalahkeun ka pamajikan wah aya tungtungna atuh silih salakeun mah perbaiki komunikasi antara istri dan suami biar anak nyaman di rumah. Ini loba nu budak broken home teh akibat salaki jeung pamajikanna teu romantis. Tah, urus budak teh budak teh kedah di urus. Bena berian una ursur dena didikeun naon hartina kieu wal takum minkum teh ai bil makna lil tabid sareng lil bayan ari profesi qori mubalig mah pardu kifayah budak teh kudu dididik naon maksudna ulah saarah kudu multi profesi di lemur ieu kudu aya nu sakola kedokteran naon maksudna di mana engke aya rakyat anu teu damang ge aya dokterna ajengan hampura ulah sadayana jadi kiai kedah aya nu jadi pilot nah perebah kiai kabeh ari umroh ari ka Mekah ari eueuh pilot kumaha ieu tadi dodorongnya batur geus tepi ka Mekah ka Jeddah ka Madinah ieu mah aya ngadorong kapal coba rek nanya aya teh di lemur ieu anu jurusan kedokteran di lemur ieu aya teh anu kedokteran jurusan kedokteran aya teh sok atuh kedah aya ayeuna lamun urang boga anak dokter sakalian indung muriang ge pad diberesan moal ku anak mun bapa kurang darah mah suntik nerobion pan tuh kudu aya nu dokter kudu aya nu jadi polisi kudu aya nu jadi tentara kudu aya nu jadi guru kudu aya nu jadi kepala KUA pendidikan harus dikuasai oleh umat Islam atak didik model abdi hampura masantren Manon Jaya masantren Samsul Ulum masantren Nailul Kirom ambil S1 Usuluddin fakultas dakwah fakultas Usuluddin jurusan dakwah S2 konsentrasi hukum Islam dan teu sadayana hampura ieu ulah saprofesi kudu aya nu jadi bidan aya mantri sakalian gering oge sok lamun eueuh mantri eueuh bidan kumaha coba hayo nya petak didik ieu murang kali teh ieu nya anu dihitan cenah jadi naon we atuh mudah-mudahan bisa ngangkat derajat kamuliaan nu jadi nining jeung aki model kamari ieu mah lain beja lain cenah demi Allah nyata inung di ka Mekah bapak di ka Mekah inung bapak diumrohkeun inung bapak dipangdamelkeun bumi nah budak teh paham hampura sakola pintar budak teh pintar kagen ka luar negeri gelar LC boga yayasan boga sanawiyah boga aliyah boga perguruan tinggi inung bapak teh geunaheun ayeuna teh ku anak disenangkeun unggal bulan dikiriman pariksa kesehatan ku anak abdi mah cenah ajengan lain ku sasaha nah da budakna pan disakolakeun dididik teh teu saarah kitu teh da aya kamari pengajian di Onang syukuran kurang kalina di Jepang indungna naik umroh di saha ieu teh umroh teh di anak dikirim ku anak di mana sakolana di Jepang karena naon IT jurusan komputer budakna pintar inungna diumrohkeun bapana diumrohkeun anyar kamari namanya uih aina ge di Madinah di Mekah tuh matak sok didik lah keun bae urang mah bu penampilan sederhana
gen bae imah sederhana pendidikan anak anu diperhatoskeun eta ulah gagaya mewah mobil mewah motor mewah ai pendidikan anak terabaikan entong sederhana pendidikan diutamakan anak anterkeun osok dianterkeun budak ka sakola ka TK teu syukur mun bapa beunghar inung beunghar mah anak jadi raja mun bapa balangsak inung miskin anak beunghar udah dasar agama inung bapa teh sok jadi babu unggal isuk inung teh nganterkeun insuk ka TK ayeuna teh TK teh arompong harulisan TK teh boga duit ge beak incu dipake meuli lauk cupang dianterkeun ka TK dianterkeun ka PAUD naik naros sabaraha urang di nu ieu menganterkeun ka guru ngaji ayo Ustadz juga manusia ingin dihargai layak mereka jajak Ibu mohon maaf karena saya sedang sakit sebenarnya kalau nggak janji nggak ini saya sakit kadar gulanya lagi tinggi tadi dari dokter 256 jadi agak kelayangan ngedahapun kan tiasa didugikan sakit itu lah da aing ngaos masang Islami sapedakna penting mah bermanfaat diamalkeun nya mudah-mudahan naon rupi anu didugikeun janten ilmu bermanfaat doa mudah-mudahan Bapak sinar ibu sadayana tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh tiasa ngalaksanakeun ibadah haji ieu murang kali anu dikitan pada khususna umumna murang kali urang sadayana janten murang kali anu saleh murang kali anu sabik murang kali anu tiasa ngangkat derajat ibu rama dunia dan akhirat berbakti kepada kedua orang tua berguna berbangsa negara kami agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.